ya. Kita tuh asli ya. Siapa dia? Karesel kieu. Gitar kita bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ya damang ya. Alhamdulillah. Kumahalin aya bejana bisnis dunia pertanahan ya. Tuh, alhamdulillah dunia pertanahan teh guys. Rada hade gitu ya. Oh, kemana wae ayeuna? Nah, teh keur rek ngomborong di Antartika euy sugan milikna. Kana US dollar. Oh, kan US dollar gitu payu rupiah mah euy. Oh, bener alus gitu mah. Alhamdulillah lain ieu mah urang. Tidak ngekon di tongok ini di gitarnya tikeur di dia bareng ya nepi ka bieu asa teh angeus laguna teh. Kadenge nya katong Kadenge sumang-sumang acan eta mah. ngerakeun we nya Banget. Ah, mending tong atuh dek dijualna tulus aya mah gitarna atuh era gitu mah. Jual mending. Eta bisa Pakai investasi ya jeung urang. investasi kana naon aya urang. Karena tahan gitu. Atuh bisa kumaha carana Tapi pepatahan dimulai dari nol ku urang. bahasana ngartinya Urang geus sok nanyakeun we. Kebatur. na Google. Kasibukan nu dia sok nanaonan we. Urang masih sibuk apa ya ayeuna mah. Nanyakeun Pan ieu latihan ngegitar teh bisa. Assalamualaikum. Ari pami teh orang asli dia sanes. Aca, non aca. Oh, itu orang dia nya. Ieu teh Manawi. Bari Maros ieu teh. Manawi aya di dieu aya dokter bedah gitu. Dokter bedah. Heeh. Jadi dia mah Se baru penyawat naonnya kok repot gitu dah. sanes itu teh bade ngabedahkeun ieu balong teh teh. Ya, kita tuh asli ya. Siapa dia? Jelema teh rada burung-burung teuing, Wah, edan ya menang baturnya kolakeun luhur-luhur entah ngabedahkeun balong. mang juta-juta batur teh sakola teh.